dimerdekakeun. Tah ayeuna teh ieu teh bagian dina kemerdekaan. Urang merdekakeun indung-indung urang nu hirupna kalanjut. Teu boga salaki, ditinggalkeun ku budakna, teu diurus ku budakna. Kade generasi ayeuna aya warisanana dijual, indungna teu diurus. Kade. Kuring sering ngalaman, kuring mah sering ngalaman. Indung-indung dijual, ditunda di sisi kareta, di saungan leutik, tanah kebonna dijual jeung imahna. Tapi ka bau awakna didinya, kisi ising didinya, kiih didinya, ku kuring diurus tapi ka ngandungkeunana. Ya Allah. Nah, cenah eta teh bakal beak duitna moal. Sabab naon? Kuring mah mingpin tapi ka ieu siga ngalalakon. Dari mingpin mah pengembaraan. Jalan amprok rowak belah dieu. Aing nu nangkep teh nini. Jelema 40-an ribu, ieu teh Gusti, kunaon ieu teh jelema 40-an ribu teh digerakkeun ku rasa, ku cinta jeung harapan. Harapan naon? Harapan urang Cianjur ya Allah gaduh bupati enggal, sing enggalkeun rengsekeun sadaya masalah di Cianjur, gaduh bupati enggal, semangat enggal. Harapan. Aya gubernur anyar Jabadunda, harapan.